Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing murid-murid sadayana kelas 3. Tepang deui sareng Ibu Abila dinu pelajaran bahasa Sunda. Selamat berjumpa lagi anak-anakku dengan Ibu Abila dalam pelajaran bahasa Sunda di kelas 3. Dinten ieu urang masih diajar dinu pangajaran 3. Dinu pangajaran 3 urang ayeuna bakal sasarengan diajar ngeunaan kalimah pangajak. Jadi di bab 3 ini kita akan bersama-sama belajar mengenai kalimat ajakan. Yang dimaksud dengan kalimah ajakan atau kalimah pangajak artinya adalah kalimah yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, ya. Jadi kalimat pangajak ieu teh dilakukeun ku saurang jalmi kanggo ngalakukeun hiji pagawean. Lamun urang bade ngadamel kalimah pangajak, aya kecap khas anu biasa digunakeun dina kalimah pangajak. Jadi, di dalam kalimat pangajak ada 2 kata yang sangat khas yang selalu digunakan, yaitu yu dan hayu, yang artinya ayo. Di dalam kalimah pangajak ada ciri-cirinya. Yang pertama, hayu atau ayo. Yang kedua, urang atau kita. Yang ketiga, ada tanda panyeluk atau tanda seru. Jadi biasanya ciri-ciri kalimat pangajak itu ada kecap hayu urang atau ayo kita melakukan sesuatu. Nah, ayeuna urang sasarengan buka bukuna kaca 32. Dinu kaca 32 aya contoh soal kalimat pangajak. Di halaman 32 bagian C anu A-na aya kecap urang kapangaosan yuk. Tah, salajengna anu kadua hayu urang kapangaosan. Tah, yu sareng hayu mangrupakeun kecap ciri khas dinu kalimat pangajak. Jadi, kalau ada kata yu dan hayu itu artinya sedang melakukan kalimat mengajak atau ajakan. Anu bagian B. Dina buku hideep aya kecap jang rek milu ka imah Pak Haji Juned. Tah ayeuna urang terapkeun kalimat atawa kecap yu sareng hayu. Kita terapkan ciri khas kata yu dan hayunya seperti apa kalimatnya? Seperti ini. Jang milu ka imah Pak Haji Juned yuk. Hayu jang milu ka imah Pak Haji Juned. Nah, ketiga kalimat ini sama, yaitu merupakan kalimah ajakan dengan ciri-ciri yu dan hayu. Untuk kalimat yang pertama, jang rek milu, jang mau ikut. Nah, walaupun tanpa kecap yu dan hayu,
kalimat tersebut di atas sudah merupakan kalimat ajakan. Mung dugi dieu wae materi ngeunaan kalimah pangajak ku ibu didugikeun. Mudah-mudahan sadayana tos ngartosnya tos tiasa ngagunakeun kalimah pangajak sareng nyeratkeunana kalayan seratan anu leres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.